teh keur muludan. Rek contoh ka Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Rasul ka Siti Aisyah keur sujud di paeun lamunana. Sabar hasibu qoblaan tuhasab Rasul kisah diri teh sampeyan bisa buah. Siti Aisyah mah ibu bojo-bojo Rasul setiap maghrib maksudnya ulah cekak itu lamun cekak harganya bakal bengkok leres antak ibu ulah cekak gitu si bengkok kadang-kadang mudah-mudahan leres itu bukan oleh Habib Madagas bosan dan ibu-ibu negara kieu ngomongna biasa ngomong akar itu kan ieu sifat Rasulullah saya terus dibahas para ulama kantor konsep nan kuda berjalan bagaimana Rasul Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini konsep Rasul dugi kanjeng dipanggil ku Allah pangarsa ketua DKI kantos ngagem ka abdi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Abdi teh cenah jalan haji hoyong kalebet nu kanida kapanggil ku Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Walau abdi di bumina engke abdi diolang deui ngaji teh jawab. Monan janji. Percaya di orang di Amerika monan. Bakal lagi. Hoyong ibu di hoyong janten ahli surga Allah. Hoyong. Sareng ibu. Hoyong janten ahli surga Allah. Hoyong. Punten. Walarang ti abdi kulga ka surga mah gampang. Reuasna. Ka surga mah gampang. Nu hese mah nyieun tiket ka surga. Nu hese ka mah eta. Ibadahna hese. Ka surga mah gampang asal geus boga tiket. Ibu geus nganu nomor polisi di Kemenang eta nomor polisi teh tiket urang berangkat ka tanah suci geus boga tiket mah tinggal ini. Nu hese teh boga naon tiket lain masuk ka surga Tiket. mana tiket tinggal ayat Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi hiji wadkhuli jannati cik wadkhuli fi imani heula wadkhuli jannati imani geura asup ana jeung kabeh fi ibadi jadi hamba kami ta eta nu hese mah jadi hamba Gusti geus jadi hamba mah asup kabeh ka mana geus boga tiket mah gampang eta panglawan kabeh kudu ada gawe lamun aya surga sing jadi hamba Gusti kumaha jadi hamba Allah tutupkeun Kanjeng Nabi Muhammad rek jadi hamba kumaha teu nyontokakeun Hese. sumpah cikluk kehidupan langkah Kanjeng Nabi eta teh jadi tauladan ngan ibu ulah salah kudu make apa kumaha sunnahna teh punten aya anu aqwal aya anu af'al aya anu takriri amaliyah bangsa penetapan aqwaliyah bangsa ucapan takririah penetapan di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ngumpatkeun kana apa ya ibu? Punten. Kanjeng Nabi aliyahna upami diturutan Quran nilaina janten sunnah. Kanjeng Nabi teh kasifatan anu basariah. Ciri Kanjeng Nabi sok tuang sok leueut satertos manusia biasa. Ibu Kanjeng Nabi sok barang tuang kosong. Kanjeng Nabi sok naleueut kosong. Da kasifatan ku Allah basariah. Nah punten
disaurkeun dina hadis, diterangkeun ku ulama. Rasul upami tuang teh ku tilu jari. Dina Bukhari teh disaurkeun ku tilu jari. Punten ibu, alia Rasul aya anu dipigawe ku umatna jadi sunnah, aya alia teh anu jibili. Watak Rasul. Naon jibili watak? Rasul tuang teh ku tilu jari, punten watak Rasul eta mah. Keun bae teh dicontohan, keun bae da itu mah kebiasaan di anak. Makananana korma, ku abdi diemut pameta jibili, ku tilu ramo, tuangeunana korma dari Arab ke Bos Yurone. Tahu. Kanjeng Nabi upami angkat taralu waklieu. Leres. Taralu waklieu. Upami anu nyaurang teh kita di saat aya Muhammad atosan rem teh Kanjeng Nabi taralu waklieu dari nyaurang. Ai urang sok mun dicaurang sok lieu kan. Puji. Pamun teu lieu teh tapi itu. Kanjeng Nabi amanana gapis. Budaya di Arab. Boro-boro rek salat di Arab mah ngamon ontage mah gamis. Eta budaya ibu. Punten, ya. Mana tuh apalia? Ibu Kanjeng Rasul mah apalia mun dina rumah tangga kana wantun aya gerakan Kanjeng Rasul sebagai suami nu mata janten tentu manahna bodoh. Orang pakai bubutkeun pantok. Daran ajong. Najong tulang. Karena pakai lajong tahu. Ayo salami urang sok ajeun bubutkeun pantok. Lain Rasul. Nah, lain Rasul. Eta akwaliana dirawikeun ku para rawi hadis. So, tamassuka bi wajhi akika sodaqo. Mesem atulah korek papagih jeung umat Islam deui teh. Mesem imam bareng tiga orang helo. Demikian ku Rasul dipaparin warni peringatan. Mana? Salasun muhlikatun. Hiji syuhun mudhaun wa hawan muttabaun wa ijabul mar'i bi nafsi. Tilu perkara cek Rasul mata nyilangakeun. Mana nu tilu teh? Hiji syuhun mudhaun. Korek anu diikuti, ngukut korek siapa tercela. Ngan urang mah korek teh identik kana duit, muntara barang merek korek. Ulah picik ibu, korek dina kalakuan, korek dina bahasa, korek dina tingkah, korek dina harta, korek dina arti, sarua mata cilaka. Hiji naon cenah ibu? Korek. Ibu korek kacaroge mani teu seri-seri acan caroge capek balik gawe teh belengep bae jiga orang hehyo korek siap cilaka minimal dikeklet terus patuh naudzubillah ya be ibu caroge teh padi contohan ku Rasul Siti Aisyah dididik ku Kanjeng Rasul sumping di mana wae lebet ka bumi ku ibu sayogikeun bari marah mai rarai teh ningalikeun ka bunga kanu janten caroge ida nador taha sarotka di mana-mana ditingali pameunteuna teh sarotka ngabungakeun kanu jadi salaki ibu salaki balik di kana me teh surah seuli jeung manimu padukeun ge padukeun ge dina ume Allah makan mah boleh Kudu mandi heula. korek tina tingkah peupeujeuh cilaka masyarakat jeung anjeungan jeung masyarakat korek tina tingkah anjeungan teh jeung sare aya ulun batara rek anjeungan ayo ngomong dari
Aya soal. Aya bae-nya. Aya. Aji cecep tatamakan di orang itu di orang tatananya tatangan itu di orang. Ulah dengan dulu. Mana? Ulah kau itu tinggal. Kumaha berbau. Sing parah kasenyum-senyum sama Rasul jadi sopo. Tamasuk kami wajah ayah senyum ibu dapinga tatangga malam kabumi urang senyum tatangga senyum komo balik ulung salama luar biasa. Tapi lamun tatangga malam kabumi urang bawa itu naon kumaha pan bari ngalian satengah lima teh lain cenah sia kakeun ka ayeuna peda ulang beli motor gitu jadi Tawuran kan itu. dikasih contoh ulah syukur mutlak anak cilik. Dua wahawan utama nuturkeun kahayang Nafsu. pun bulu nyamurkeun kategori dina milampah hirup di dunia teh aya anu wajib punten aya anu butuh aya anu hayang. Wajib butuh hayang seperti cenah telu hiji wajib butuh hayang mana diheulakeun ngaheulakeun anu diheula ngaheulikeun anu eta naon tartib ari tahdirna pilihan bisa anu kahiji bisa anu kadua bisa anu katilu ngan dina pelemah eta tartib lain tahdir nu kahiji wajib nu kadua butuh nu katilu hayang kusabab tartib heulakeun nu kahiji ulah waka anu kadua ulah waka anu katilu wajib dan tahdir pemerintah atau perlu ngaji punten dina ngagali kuburan dina begitu ngagali kuburan sok dirongkeun beres aya tukang ngagali kuburan Aya. sok panjang kuburan cenah tukang ngagali kuburan nah gitu sayang dina ngagali kuburan kan ya dina ngagali kuburan sok dirongkeun upami jihad di Indonesia kiblat ke belah mana Pak? Kulon beres cik kurang dia ngerongkeun di belah mana? Di mana? Kulon apa wetan? Kulon upami di kulon aya batu nu ngahalangan kumaha tah praktekna? Pindah deui ngagali deui atawa kumaha? Pindah. Ieu Pak. Kumaha carana? Di dinya tartib berlaku. Dirongkeun ka belah kulon aya batu ngahalangan tartib pindah ka dua belah wetan. Tapi tetep maghrib menghadap ke mana? Ka kiblat. Lain ka kulon ka mana? Ka kiblat. Kan kiblat cina kieu teh belah kulon. Aya batu deui di belah wetan. Teu kudu ngagali deui congkrak tengahna. Tetep maghrib menghadapkeun ka kiblat. Itu eta teh tartib. Lain tahdir Pak. Lain kieu cenah meunang di kulon meunang cenah di wetan meunang we pilih nu resep lain kitu. Beda tartib jeung tahdir beda jeung kudapat beda cenah. Ulah ya tartib ka kulon heula teu bisa tartib pindah ka kadua kaulah wetan teu bisa cokrah tengahna tapi tetap mayit menghadap kemana? Duh, mani asal kamu tidak ini. Keras kan? Ayah wajib, ayah butuh, ayah. Tuturkeun konsep Rasul. Heulakeun anu wajib. Ibu periogit tudung, kamu nutupan
wajib saperkara wajib teu sampurna kecuali eta perkara maka eta perkara hukumna jadi wajib ngan dina postur eta tilu aya anu butuh kenutupan kewajiban aya nu hayang terhati jeung lagi ibu aya tiung anu 15.000 aya 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 nu 20.000 aya 200.000 aya cukup nutupan orang punya 15.000 nah terus yang beli 200.000 eta mah ngabuku kahai tadi jangan ada yang tadi hidup bapak-bapak cukup yang penting nutupan naon katutupan on 15.000 ngejadiin keberat beli dena yang rugi aku nanti 200.000 sabulan tenang salah lagi pegawaian kemarin aku 300.000 paling nanti celekakan kayak ibu konsep heulahkeun anu mah turun ka ubud turun ka nakaha angka hayang pangabadian mana beak pangabutuh boga duit 15.000 beas geus eueuh kuota letis rek dibelikeun kana kuota rek menjeura beas jangan belikan kana kuota nah saya kuat mama di mah alhamdulillah ya men ayo web Facebook baru gak rek warang ku Facebook bias gitu punten ibu ladang teu make konsep aturan nu dianjurkeun ku Rasulullah jelema cilaka hari ini ladang kuku kahaya ninggalkeun kewajiban butuh tadi palire loba jelema tipe sewan bakat nuturkeun kana kahaya wani budak gade punya anyu salaki sanajan salaki teu apal ras lain lah cenah pirang ge 1.000 sampai pirang ge cenah 5.000 saminggu dipirakeun pirang ge cenah sabulan 6.000 lain tiap wae kasih kumaha tapi kalau ngarariu malah wakaf pepek dulu aku berjanji janji nasab eta teh ngabuku kahai anu kahaya moal deui moal berarti sia kitu kemandinya moal deui moal wa akhallahu bai'a wa harrama riba ibu lain kalakah ayah lain kalakah boga nu aya ge jadi logis riba cimina nuturkeun ka hayang punten maksakeun karep imah reyon ge meuli mesin cuci oge loba jeung salah gunana ge mesin cuci dituna di ruang tamu di hareun belah kok mesin cuci mah di WC eta mah ngabuku kahai kulkas kalera imah rek runtuh mah belang mah mesin cuci tadi ruang tamu baru kali teh pajangan mesin cuci moal deui moal areuri aya bedanya urangnya nah ieu teh can apal konsep heulahkeun anu wajib tuluy netek kanu butuh keun rek kahayang ulah sok ditutur da eta mah matak dilakakeun ibu lamun kudu dituturkeun abi ge da hayang helikopter hayang abi ge helikopter karena bari ini ka dieu lain ngabumah macet enggak ada kudu dituturkeun da abi ge kahayang abi pamajikan teh hayang lobat ngara loba nu ngabuat kahayang boro abi masih si ustaz dina saku hayang ngan teu ditutur bisi cilak itu pasti cilaka dituturkeun nya pokoknya ibu ridho caroge nikah deui nah eta mah kahaya
beak. Da moal beak balaki mah juga motor Yamaha. Berembeng kulahe ke Yamaha. Jika mah boro-boro tua ku hiji ge satu sebel. Daras kahiji anu wajib, dua anu keun bae kahaya. Hawan muttaba mata dina tilu kalau jengkol wa ijabul mar'i bi nafsi iya undi pahing Rasul ujub boga rasa istiqbal amali soleh ngarasa agung ngarasa bangga diri geus bisa digawe amal soleh nah make kaasup dipahing Rasulullah sabab eta ninggalkeun kana zikrul minnah teu eling eta teh minnah anugerah ti Gusti Allah nepi ka kenepak dada moal aya sadunya pilati aing berarti kalau tukang yang hari dasar dunia saya tahu sok aya kitu Aya rajin. ujung ulah ditutur sakit kepengajikan bapak mun ku abdi teh diurus mah bapak pada terakhir ngurus sekarang ku abdi diurus imah teh eta meni ku abdi aya kitu Aya. nu tiung mana udah tires pan ieu teh keur muludan rek contoh ka Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Gusti Rasul ka Siti Aisyah kadepung sujud di paeun lagunana sabab hasibu qobla an tuhasab Rasul hisab diri teh sampeyan hisab ku Allah Siti Aisyah mah ibu bojo-bojo Rasul setiap maghrib teh unjukkan ka Rasul nuhunkeun dihampuni kami setiap pagi dur maghrib beres nunggu dihapunten ya Rasulullah hapunten di subuh tadi di kaina seger kewajiban abdi nu tiasa dilaksanakeun hak Gusti Rasul janten tauhid abdi diusahakeun ku Rasul lain anjeun nu kudu dihampun kami kewajiban untuk bisa ngalaksanakeun kahina kosong kitu tah tara salaki tara atau sudah karek sare karek yang paham pura minimal paham puranya tadi kosong itu tara Isuk kumaha atau lebaran sekali Ayo lebaran. satu sekali hari lebaran kosong sujud ke salaki rajin hari budak daerahnya kurang tahu ini tahu kurang era kayak tentara jangan ada pucal kita ya Ayeuna mah bari sujud tidak teu aya. promosi daya terus daya mudah-mudahan dirahmati Allah Amin. ya rabbal Alamin. selamatkan Allah ijabul mar'i bi nafsi ieu ujug didagakeun ku setan nu meuli teh aja lamun kabohong didagakeun ku setan nu meuli teh tukang dagang cek setan teh barane bohong rong tukang dagang pakuring maruin teh barane ujug barane tak kabur tak ajengan maruin teh itu ajengan cenah setan meuli aing cenah ujug ti rumah ujug tak ujug Bisa ngomong. rasa aing pang pinterna rasa aing pang bisana nepi ka ngeupeuh ka masak Ulah cangkeh. kunaon make dipahing ibu punten leungitna zikrul minnah naon zikrul eling naon minnah anugerah ti Gusti sadarkeun saperkarsa tadi ketua DKM urang kieu teh minnah ti Gusti lain orang bisa ngariung kieu teh lain kadang urang ku tanaga lain kadang urang soleh lain ku Allah we dipikeun ka dieu nu kudu disyukuri mana Allah maparinkeun minnahna cahayana sehingga urang bisa ngaleketei hate midamel kasa
Kembalikan ke Allah bersyukur alhamdulillah. Ibu caroge sae caroge hebat, kembalikan ke Allah. Aya minnah di Allah, anugerah karo ibu dipaparin caroge anu soleh. Ulang anu nepak dada kata tanah. Ya, ini juga ecel guru salah kitu mah. Salah kitu cuma nurut cenah asa ka ecel teh nurut. Dititah nampol daekeun, dititah daekeun. Itu juga ecel da ecel mah servis mah halus ka salah kita deuk sok aya kitu. Aya. Geura leungitkeun biarin we. Allah jauh-jauh ibu nuntutkeun rasul mah eta we urang sakitu. Dugikakeun aya salafus soleh teu diucapkeun teu apaleun jalma sehir. Punten aya hiji masjid mubarak teh eueuh anu mirosehan. Setiap dinten kalangkungan ku anjeunna Syekh Ibrahim namina bisa teu dina kitab. Ngalangkung reup peuting poe reup beurang rai beurang barang urus. Masjid teh sok aya di masjid di sisi jalannya. Mudah-mudahan ieu masjid teh kabulus amin. Amin. Sing takmir amin. Amin. Sing rame amin. Amin. Ngan ramena masjid lain budak-budak. Para rame cenah keur nama budak-budak di masjid eling. Tamekeun dipimpin ku ajengan sing imaroh di masjid amin. Amin. Sok aya pangaosan barudak di dieu. Aya. Awas. Saku sari urutna ku ajengan atawa ku RT? Ajengan. Ajengan. Oh, pulang ke Tuban, pulang ke Berangan, jadi we kelas pulang, pulang ke Berangan dengan bener ibu. Ayah ini masjid kumaha? Kusabab katingali reupeting teh poe, brai beurang barala, aya manah sae eta jalmi teh kiai kumaha. Jika lamun ieu dipanglampuankeun masjid bakal jadi rame. Saha pasti lamun aya maksud rek salat teh daekeun danaon. Meser we anjeunna teh. Boh lamun ayeuna mah bray we jadi cara ngalangkung deui tah tos cara teh. Dina manahna aya kieu. Ieu masjid mun teu ku urang dicaanan moal kur kitu dina naonana teh manahna ditekel ku Allah amal maneh labur kur dikeret oh dipecah-pecah mun ku aing teh diatur mah kieu ieu teh ku aing dikeprakeun eta aing teh kumaha iya karang iya dadak mana aing coba ayat mana kuring mana teu aya mun ieu karang ieu dadak artos tilu perkara matak jilang kain hiji kornet anu dikukut kadua nuturkeun hawa nafsu katilu ujug ku pagawean sorek dirina urang pahing ladang urang ayeuna sanggakeun ka Gusti Allah kakana bakal kapanggil tadi teh ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannah sok geura asup jadi hamba kami ari hamba kal mayyit indal ghasil saperti keun maot dihadeupkeun jalma nu ngadusa eta maot cik nu maot sok nawar tara ka nu ngadusa cek nu ngadusa teh nyangigir ka belah kita disangigirkeun rek teh ngalawan ka sanenaon teh mung hayang kakatuh lamun urang katakan berarti urang teh can maot
hamba. Berarti urang teh can jadi hambana Gusti. Kira kumaha kalau main tinggal sih seperti nu mau anu penjaman nu ngadusan cek nu ngadusan silahna dibagi cai tara make beun sieun beuri seueun cocana tara cece warna urusan mohon lamun geus jadi hamba tara make naon cek Allah berjamaah ini teh berjamaah cek Allah buludan tara make kuku tara make naon Agus dia atuh cenah mun salat teh cenah kurang lima ai keur lohor mah cenah keur dikubon kararago cenah geus eta teh apa karaos ibu cek Allah teh tutupan orang teu make nawa tutupan orang awewe mana untuk bilang jami ibadani masak kabeh naon illal wajha wal kafain kecuali rarai jeung tampah kitu ke indah salat dina nalika naon salat luareun salat jami ibadaniha mata eueuh deui motif baju keur awewe iwati kabuboni Dua puter. nganampi ati teh ka usong lamun dina om kieu bari dina makom ta'alum tah teh aya usong abdi sareng jamaah aya istighfar naon sabab aya usong kajaga dina fitnah lamun lamun teu khalwah abdi ningali ibu-ibu mudah-mudahan dina ta'alum ieu teu janten dosa amin da kajaga tina fitnah pira waktu abdi bobokan karani tapi teh sabarang mah kitu tadi geus surang Lalu manjeng bartang 17 tahun, 18 tahun kan seger gitu di madrasah teh. Bari sarare ge ari ka dieu teh usir malu. Tapi tenang, mudah-mudahan dirahmati Allah amin. Urang katakeun ibu, saha Kanjeng Rasul teh utusan Gusti Allah. Punten. Kerusun aya. Rasulullah mah ibu khusus Kanjeng Rasul. Dan berapa apa ini? Ari urang mah lain Rasul. Masih ada sarua utusan Allah memang. Punten ibu. Ibu abdi kudu teu ibu-ibu, aya usul media luar biasa. Rasulullah tak khusus ka Kanjeng Rasul. Nu dipaparin wahyu ti anu diwalam ku Allah sing disampaikeun ka umat. Eta pakatna Rasul teu bisa diakukeun urang jadi Rasul. Sapertikeun kata almarhum cik ieu nu hirup tam harieup keneh daek disebut almarhum tah ajengan masuk hirup keneh daek disebut almarhum ayeuna pangaosan ku almarhum ajengan masuk ajengan naon artina almarhum anu dirahmat lamun disunatkeun mah saha anu dirahmat mohon tapi almarhum spesifik ke jalma anu geus naon wa qaduna wa min alaihi ta'ala lillahi kana anu hayat dina dunia teh alif lam teh alif lam lil ghalabah Pak geuning Rasulullah alif lam kapan diidopatkeun kana harapan Allah baru bawa aksa pasanin awal tadi sanin kana lihat bin muhala jadi kamu ini bagian katingan kan itu hati gitu. Ayo nanya, enggak di rumah cenah di urang san disuruh. Ayo sih ya cenah urang. Anjing Rasul, kata khusus apa? Mohon itu. Maka ewan urang mah, geus urang mah biasa-biasa. Gitu mohon. Ieu harieup keneh ya cenah harieup keneh aya disebut almarhum. Bener teh sopan coba bawa acara cenah ayeuna. Kapan rasa almarhum Ustaz Tatang saudara lain berarti lu harus dari riwayat padahal kan dia almarhum naon anu dirahmat usaha tapi lalu disunat kada teh dengan mesin nabi ge anu dirahmat ku Allah alhamdulillah tapi lalu disebut ke bahasa Arab almarhum da aya alif lam mim
Majmu Syarif. Mangga seurin tauladan ti Rasulullah dikawit mastaka anu mulia anjeunna dugi kana dampar sampean anjeunna sadayana pituah sareng tauladan picontoh kanggo umat. Alhamdulillah. Ibu bangga di Rasulullah bukan jeung Rasul. Bangga. Di nabian bukan jeung Nabi. Mangga urang tekankeun raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa wabil mu'minina wal mu'minati ikhwan. Sok dibaca kan? Sok. Udah paralel dia. Baca tuh pulang salat teh bareng raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Ngarasakan diri mukmin-mukminat teh ulah parase. Atuh era panjang-panjang pas saya hari sih ngajak dewa ajengan pase aji mencana sok kepala-kepala ya we kepala-kepala ulah gitu rek kumaha masyarakat atuh ajengan patut nyamar rek kumaha wiyo tapi dari us gitu wiyo lain mau liwana teh kapan dari mah kudu disampaikan wabil mu'minina wal mu'minati ikhwan dulur banyak jauh dulur gitu bisa ke ketua DKM jadi kohol bisa macam balaga nu balaga tadi disebutkan balaga eta punya mualim mah matak sabur rasul izin matalul mu'minina kama salim nahla ida akalat thayyiban wa ida wadu'at thayyiban wa ida waqa'at ala udin lam tuksirha. Masalul mu'minina misilna jalma mu'minin teh kasab kamasalin nakhla sapertikeun nyiruan. Jika naon cenah Ibu? Nyiruan. Kumaha nyiruan disifatan dina eta hadis ida akalat thayyiban di mana-mana barang tua nanti usaha karena bantuan anu riba tara bantuan uang anu riba ari naon mah mukmin mah wa idza wada'at thayyiban di mana-mana ngaluarkeun perkataan teh thayyiban sae teu matak jadi pipa saeun sae ari mukmin mah terus wa idza waqa'at ala udin lam tuktira ketika entreum eta nyiruan kana dahar anu ngarangan eta dahar teu batak jadi beungas teu kadenge dahar ngarangan entreum ku nyiruan teu leuntas teu misil mukmin mah kudu kitu entreum di mana wae teu batak jadi bubar masyarakat eta mukmin di mana-mana saripati kekembangan tara nyiruan make untuk dina taigari tara wow nu sok untuk dina taigari malah leurhet yo tah sia leurhet yo anu ngarari aku berjanji malah leurhet yo bios gitu kan iya nu taigari ari mukmin mah dina saripati kekembangan so kayak itu di musim kembang, kadu kembangan, madu kembangan, bro, mata teraneh terus malu sok usum madu, mohon, kapan ayah saripati kekembangan? Ketika mau
Batur. Bios tadi tarik. Di mana-mana heukeut kana dahan anu ngararangan eta nyiruan matak jadi peungas eta dahan teh tara. Mohon ontrok jadi balondongan, jadi rame, balondongan teh lain jadi buah. Kia-kia. Kia-kia. Moal deui moal. Masalul mukminina kamasalin nahlah. Idza akalat thayyiban wa idza wada'at thayyiban wa idza waqa'at ala qadrina lam tuksid. Lalakuan lalapahan nu aya dina nyiruan eta kudu diturutan usakur zaman iman. Tadi sana di masjid ngalaku di aling-aling bunga siapa bicara kasih bapak. Ada bapak lelas. Bios itu ya. Lalakuan lalampahan nu aya dina nyiruan eta kudu diturutan kusakur zaman nu iman. Katalan Ieu nu nerapna teh. Lakuangan leueutan saripati kekembangan mere madu anu nikmat tur manfaat jadi obat lamun eunteu kana dahan taranyieun karuksakan Mana dicatat? Catat kan? Tiga rata ini kan lebih boleh banget. Sekali abang tinggal pinter naon mah. Lalakuan lalampahan maaf. Lakuan lampahan Nu aya dina nyiruan. nu aya dina nyiruan Eta kudu diturutan. kudu diturutan Kusakur jalan iman. kusakur zaman nu iman Katuangan leueutan katuangan leueutan saripati kekembangan saripati kekembangan mere padu anu nikmat mere madu anu nikmat bermanfaat jadi obat bermanfaat jadi obat lamun bentrek kana dahan lamun entrep kana dahan tara nyieun karuksakan taranyieun karuksakan ajar tukung kobil kobil tuh kobil tuh nu penting kudu jiga nyiru punten ibu nyiruan lamun aya anu ngaganggu hiji balakna kabeh tepung beras mun aya anu budaya katekan hiji kabeh sesa-sesa beras itu kan ajak anak kudu jiga nyiru lain juga lawan hego diantar betul dijajan naon cenah tarik-tarik teuing apa nih kecandahan ibu puntennya ieu mah tilam kasabut abdi mudah-mudahan naon kisuri tauladan ti kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing jadi aplikasi dina kehidupan ibu pada ngapunten sadayana gari hal kasar teu sopan nyarios abdi ulah janten rahit pamanahan sadayana ulah didakwa abdi dipayunkeun Allah Subhanahu wa taala. Ibu moal ngadakwa abdi tah cenah Gusti tah si ieu cenah teh ulah nya beunna teh ibu teh ka Gusti Allah teh Gusti si ahadi pangpayunkeun ka surga abdi rek nuturkeun amin
ya robbal bareng jeung ketua DKM bareng jeung ketua MUI hoyong ka surgana Gusti Allah ciptakeun surgana di dunia kene di imah ulah gombrang pasea wae jeung salah di DKM ulah gombrang sing jadi surga di dunia kene sakitu kami hatur acara iya ajmain billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.